Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, abang, damang bang. Alhamdulillah cek sok kali kalimat atuh. Ya abdi di dapur. Sugan apa di luar kan ya naon di dapur. Biasa we abdi milarian ieu, itu menawi gitu. Ya cenah naon pek bae gitu aya dinya gitu. Ya ieu dina pipiti kok itu di dahar we. Ya itu tadi nama keur kucing gitu saja. Kembali lah ke kamar istri bocor. Iya sok ka dia gerak sok ka dia tuh. Ya kieu abdi teh bang. Aya naon cek. Gitu mah ngeju ieu ari teh ngeju galau. Makin galau sagala. Nah gitu teh pukul pikiran. Gitu dan abdi teh bade ngambil angkot gitu kan menawi gitu. Keur naon make minjem duit sagala. Oh ya itu meuli emak. Meuli emak. Iraha make resep kana emak. Nyeka gitu abdi teh mikir gitu teh boga pagawean. Sugan dek ngukut emak. Ari emak sok anakan. Ya anakan ari aya jaluna mah. Upami abdi meuli emak jak di kamar gitu. Mun hiji teu aya jalurna kumaha peka anakan mah. Ya moal atuh. Kawas bodor wae. Ai emak mah kudu sajodoh bikang jeung jaluna. Bisa dikawinkeun. Aku mahal kitu mah disebutkeun kawin. Waktu mahal itu. Ya henteu atuh. Ai kawin jelema mah pan biasa urang direnceng-renceng. Dikira meuli tadi nanti gitu. Nah eta duitna tuh kurang itu bang. Ya kurang sabaraha. Ya kurang 2 juta mah. Lain kurang atuh teu boga 2 juta mah gitu. Menawi gitu aya gitu. Nyata dek meuli emak. Ya cenah naon eta ge ai kaharti mah. Nya nyata abdi teh can ngarti. Ya can ngarti kumaha. Nya can ngarti teh kumaha cara ngawinkeunana. Ya make ngawinkeun ningalian lamun ujang boga emek. Bikangna kudu neangan jaluna. Kumaha pamit teu mangi? Nya ujang we jaluna Apa? anu matak teh ge ceuk abah oge lamun hayang emek anakan kudu sajodoh. Gitu nya. Kumaha tuh banyak. Makanya emek teh hargana teh 2 juta hiji. Jadi lamun sajodoh teh meureun kana 5 jutaan. Kumaha banyak. Ai teh. Ya bener nama kieu hirup urang di alam dunya teh kudu narima kana kadar. Ya ka abdi ge narimakeun mah narima ya ge ngan abdi mah. Ini asa kumaha nya. Kumaha make kumaha. Ya ningali batur mah gitu. Bae dia mobil, motor, abdi mah. Itu kan teh kudu tumpak calana we Pak. Ya aku batur we jangan sekitar kok euy. Ya bener nama kieu hirup urang di alam dunya teh kudu narima kana kadar. Nah, ya tage abdi ge yakin eta ge. Abdi teh pernah ba yang nggawe. Aya nu ngagawekeun Eta abdi teh gawe teh kana berat teh bisa nu hangkam eueuh. Ya kumaha gitu nya Caritana teh kieu abdi teh nya. Nyobaan dikede bubur macul. Bubur macul. Ya, bukan gitu udah gunung batur juga nu hampang burung macul teh. Sabab genah di burung macul mah. Nah kumaha iki nyebut genah? Ya tingali abdi ningali nu macul gitu. Jam 8 teh geus dalalahar. Juga nununa di laharna teh kabeh jeung kobalokot di kanu. Ya atuh. Ngan abdi teh cobaan gitu ngalamar. Ngalamar. Ya ngalamar kana boga sawah. Kumaha jeung nu boga sawah? Itu boga sawah kumaha teh kieu cenah teh sok bae ai bisa mah cenah macul. Ya nyobaan abdi teh. Nah eta mah da. Ya itu mah teh dahar heula. Ari barang gecruk gitu macul. Nah boleh pakai abdi teh mah boleh. Teu sadar. Cuma macul sagala kangaranan eunak mah kitu mah. Itu teh mah teh. Abdi teh nya, da tidinya abdi teh
cek tukang anu boga sawah teh acan montong cenah kitu mah cenah ada roreksakeun tu cenah nganturkeun ka imam nu mah teh sarereun heula atuh ngagotong maneh cenah teh kitu nu boga itu sawah teh nya tu imam abdi teh diberen na dahar mah dibere kitu ompreng sakalian jeung duitna ge sabaraha dibere duit teu pira 100.000 geuning eta gede nya man tetep bari jeung dicarekan ya bide itu atuh nu matak teh ge ai kangaranan urang teu saimbang teu mampu mau bade ujang mapan boga pajak kita nya mau ya teh kitu ada dia pernah bae teh ngalamar ka studio hayang jadi penyanyi kumaha tuh eta teh anu boga studio teh cenah cobaan cenah lakuna kemang beureum. Lagu kemang beureum atuh lagu baheula. Kumaha cici kieu bayu abdi teh mah. Kemang beureum. Boro-boro bisa 5 itu mah atuh balah ngadorowek saja. Nya abdi teh kumaha atuh nya. Da abdi dia sarua hayang we kawas batur. Itu batur mah teh boga pamajikan. Ujang hayang kita boga pamajikan. Nya hayang we atuh da abdi ge jelema. Kumaha lamun ku abah dikawinkeun jeung eme. Nah, atuh kira-kira ya apa mangga. Jelema dikawinkeun jeung eme. Rupan ngarah-arakan eme nu ujang. Ya, Bang, abdi karek mainnya memang mahal, 3 juta, harganya teh medikang, ngan modalnya modal duit. Abah masa ku percaya mahnya saya modalna duit. Ari apa? Sok bisa dicoba tuh. Gimana boleh nama keme modal duit segala? Teu percaya ayo urang buktikeun jeung abdi mah. Isaha meulina eta mete. Nya kitu Bunawas. Bunawas asa ngadenge dina dong Bunawas teh. Nah, tapi Bunawas teh gitu, kana sok upami eta dina hargana 3 juta gitu bisa modal duit. Lamun ditepak tujuannya bijil duit gitu. Satu percaya Bapak. Tapi ini membukti Pak, tuh tinggal cuma di alun-alun kita jelma ya tuh di tempat di mana-mana ada rata. Oh, dicuak aja ambil ke kabel alun-alun gitu. Waktu itu disambarkan, dunia ya eme dicangcang bener eta Bapak. Barang eta ditepak sok tinggal kumpul gitu. Barang ditinggal nyawa ditepak teh busut teh bohong tina bohong. Eta duit recehan. Ya gitu asa teu percaya Bapak. Dakang karek ngadenge ayeuna kitu mah. Ayo we urang buktikeun. So, itu kena paling ada gitu di waktu bade deh. Di waktu. Ya, di waktu ukur 1/2 jam teh. Dikumpulkan di alun-alun teh. Jadi itu tuh ya mereka di bejaan deui. Ya cenah minggu hareup gitu rek dibawa deui ke alun-alun. Eta teh mayar batu kudu tiap harinya teh sabaraha mayarna 5.000 saurang ngan kudu duit receh. Oh gitu benernya bagi hayang atuh gitu malalajo. Nya dake minggu hareup Tapi ternyata gitu maksudnya mah udah dibeli, udah ditawarkan eta ge. Eta cenah bisi aya nu minat. Sabaraha regana teh? Ya 3 juta, tapi mereka eta teh beli dikeun gitu. Hargana keur cenah. Maka abdi teh pinjem duit Bapak. Oh, gitu cenah naon itu kayaknya dina minggu. Ya enggak. Dek. Ya ge minggu hareup gitu. Jawabannya ayam mah abah teh bari janak duit dari itu. Itu jadi pakai muri eta emak gitu sebagai orang tebung harga mah
istri ayah melalui itu. Itu besok aja. Ada bang, cek dina eta kan boga nanti mawat itu bang. Mawat. Ya mawat benar. Namun eta terus-terusan dicil duit kena baorna. Jadi bakal benar. Kita katingalin pisan ku ujang kita ngaburusut nanti na baorna. Ya, bakalan telah. Itu kalau ya tinanaon itu menyak. Ieu mah carita teh mangrupakeunnya bobodohan begini di medan pensiun panggilan para bu panggilan